Para mitra, caturkeun di hiji lembur nu teu jauh jeung lembur para mitra sadaya. Aya saurang budak lalaki umur 10 tahun. Budak teh keur memenjeunna bangor, maklum kangaranan budak teh geus ilaharna kitu manakomo ieu budak lalaki. Eta budak lalaki teh boga ngaran pangnenehna nyaeta si Oding. Teuing ari ngaran sabenerna mah saha, da sakur jalma di eta lembur nyebut ngaran eta budak teh nyaeta si Oding. Nilik tina pasipatana mah, si Oding teh beunang disebutkeun budak gede ambek jeung babari kasinggung. Teu kaop manggih omongan teu ngeunah atawa perlakuan anu teu dipikaresep ku manehna, sok tuluy bae goreng adat. Leuwih na ti eta, si Oding teh boga sifat dendem kasing saha bae jalma anu geus mere katugenah kana hate manehna. Salila dendemna tacan kabales mah, manehna teu woleh ngakalakeun kanu geus mere nyeri hate ka dirina. Si Oding teh kacida dipikasieuna ku unggal jalma nu geus nyaho mah kana kaayaan manehna. Anu mana tetela si Oding teh boga kakuatan supranatural ngaliwatan remote ajaib anu ngan dipiboga ukur ku manehna. Eta remote ajaib teh sabenerna mah remote biasa nu sok dipake pesawat televisi. Ngan teuing naon sababna eta remote teh bet boga kakuatan magic. Bisa dijadikeun alat pikeun ngatur naon bae, boh barang atawa samalah kalakuan jelema oge bisa diatur ku eta remote. Ku ayana kitu tara aya jalma anu pirajeunan ngaheureuyan ka si Oding. Mana komo nganyarikeun kana hatena mah, sok sieun si Oding beraksi make remote ajaib. Ngan beda deui pikeun jalma anu lenger mah. Kaayaan si Oding kitu teh sok dipake kasempetan pikeun ngadu-ngadukeun jelema dijadikeun hiburan. Ngan aya oge di antarana nu sok ngamangpaatkeun si Oding pikeun deleka ka batur. Siga harita, caturkeun saurang pangsiunan kuwu. Tisaprak manehna lengser tina kakuwuan, jadi loba nganggur teu puguh laku. Demi eta pangsiunan kuwu teh, loba nu nyarebut mah nyaeta wakuwu. Pikeun ngeusi waktu bari sakalian hiburan, manehna ngingu rupa-rupa manuk make kurung mani aralus. Aya manuk titiran, tikukur, anis, jeung sajabana. Malah wakuwu teh ngingu manuk beo sagala. Atuh teu matak heran lamun saban isuk di imahna teh mani rame ku sora rupa-rupa manuk. Ku rame-ramena sora manuk anu baleger pating jerewet. Loba jalma anu ngaliwat ka hareupeun imah wakuwu narutupan ceuli. Sabab loba manuk lalembut di sarada anu sorana matak torek kada ceuli. Di antara manuk anu sakitu lobana, nupang dipikaresep ku manehna nyaeta manuk beo. Pangna dipikaresep teh geus bisa ngomong sababaraha kecap, kalayan sorana mani nyeples siga jelema. Wakuwu, wakuwu. Cek eta manuk beo, basa wakuwu ngadeuketan kandangna. Serengeh wakuwu teh seuri tuluy kadenge nyarita ditujukeun ka eta manuk. Tah, kitu ari kadunungan teh kudu somea. Terus mun aya tamu, tong pohonya ngomong wilujeng sumping gitu nya. Memang bener para mitra. Manuk beo boga wakuwu teh beunang disebutkeun jenius. Manehna bisa niru omongan jelema kalayan dina waktu anu cepet. Sigana eta manuk beo teh poe kamari aya nu mapatahan ngomong teu bener. Da unggal jalma anu ngaliwat ka hareupeun imah wakuwu teh sok loba anu pangangguran mapatahan ngomong ka eta manuk beo. Kabuktian harita, wakuwu lain deui ngarasa kagetna barang ngadenge manuk beo teh ngomong kieu. Wakuwu kopet. Wakuwu kopet. Kebeg wakuwu teh ngarenjang. Batana molotot mata simeuteun bari melong ka manuk beo. Pruk 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 pruk. Harita kandang manuk beo teh dikepruk-kepruk ku wakuwu. Atuh garapak manuk beo teh ngagarapak, tuluy kadenge deui ngomong siga tadi. Wakuwu kopet. Wakuwu kopet. Huleng wakuwu teh ngahuleng, manehna teu ngarti naha manuk beo teh bet bisa ngomong kitu. Tuluy manehna ngomong jero hate. Nahanya manuk teh bet bisa ngomong kitu? Nah dipapatahan kusahanya. Aing jadi penasaran ya. Rek ditalingakeun kira-kira nasaha tah nusok mapatahan ngomong teu bener ka manuk aing. Mun kanyahoan diwarah si aku aing.
Koyong waku teh indit ninggalkeun kandang manuk beo anu harita keur ngaraweco siga nu pidato. Bus manehna asup ka jero imah, bari satuluyna nyerangkeun ti kaanggangan nyalingker satu kangen gorden. Manehna harita teh ngintip kira-kira saha jelemana anu sok mapatahan manuk beo boga manehna ku bahasa-bahasa anu teu pararuguh. Teu ngendak lila ti harita, rentang-rentang aya nu datang saurang budak lalaki bari nyenyered momobilan kacoan anu dijieun tina kulit jeruk bali. Waku harita teh curing hak mencrong ka eta budak bari nalingakeun paripolahna. Geuning si Oding. Piraku si Oding pirajenan mapatahan ngomong teu bener kana manuk beo aing. Jeung deui sakanyaho aing mah si Oding teh teu pati resepeun kana manuk. Ari si Oding anu harita keur ulin sorangan bari nyenyered momobilan teh ujug-ujug lempangna eureun. Sabab kadenge ku manehna siga aya anu ngajak ngomong. Reka mana? Reka mana? Liak si Oding teh ngaliak kalebah imah waku anu kaliwatan ku manehna. Satuluyna ngabagi reret kasakurilingeun pakarangan imah waku. Tapi ku si Oding teu kungsi katempo aya jelema. Nasahanya nu tadi nanya ka Oding, reka mana cenah? Ditempoan dawuh jelema. Piraku jurig mah. Ngarasa eueuh jelema di lebah dinya, si Oding teh niat rek init deui neruskeun lempangna. Sigana mah manehna teh rek nyampeurkeun batur ulinna. Tapi kakara oge rek ngalengkahkeun sukuna, kadenge deui aya nu ngomong. Tong init. Liak si Oding teh ngaliek deui kalebah imah wakuwu. Tapi anger siga tadi teu katempo aya jelema. Ngarasa eueuh jelema, si Oding teh panasaran tuluy pok nyarita. Saha nu tadi ngajak ngomong ka Oding? Mun nya jelema geura nemongan. Tapi lamun jurig kaditu init. Geura asup kana raga sukmana wakuwu. Rengseng ngomong kitu, kadenge deui aya nu ngomong. Cuang ulin. Red si Oding teh ngareret kalebah datangna sora. Ana breh teh katempo ku manehna, manuk beo boga wakuwu keur tunggang tonggeng dina kandangna. Oh, jadi maneh nu ngajak ngomong ka Oding teh? Ari Sugan teh jurig. Ngenalkeun atuh, ngaran uing Oding. Maneh boga ngaran teu? Ditanya kitu, manuk beo teh katempo godeg. Nempo manuk beo godeg, si Oding teh jadi panasaran. Manehna jadi hayang ngaheureyan ka eta manuk, pedah siga anu ngarti kana caritaan manehna. Satuluyna si Oding teh harita nyamperkeun kandang manuk beo nu dipipiningan ku ram kawat. Sanggeus deket, pok si Oding teh ngajak nyarita, siga we ka batur ulina. Beo, maneh teh awewe atawa lalaki? Ditanya kitu ku si Oding, manuk beo teh cicing bae. Atuh si Oding teh jadi beki panasaran. Tuluy harita teh nanya deui rada panjang lebar. Beo, sakali deui Oding nanya, maneh teh awewe atawa lalaki? Manuk teh harita anger bae teu daek nemalan. Antukna si Oding teh napsu. Ceg manehna teh nyokot batu sagede peureub. Tuluy batu teh ditakol-takolkeun kana tihang kandang manuk beo nu dijieun tina pipah besi. Kadenge harita sorana teh mani bebelentrangan. Trang. Ayo, ngomong sia, tong cicing bae. Hari tadi ka Oding teh ngajak nyarita. Ari haja-haja ditanya kalah cicing bae. Hayang dikieu Sugan ye. Ceg harita si Oding teh kana sapu cakar, tuluy nyokot nyerek sasiki. Sup harita tungtung nyerek teh diasupkeun congona ka jero kandang. Cepret. Manuk beo teh dicepretan ku nyerek. Atuh harita manuk teh kuat kagugurubugan. Para mitra sadaya, wakuwu nu harita keur ngintip ti jero imahna. Lain deui ngerasa kagetna barang nempo manuk beo keur dicepretan ku si Oding make nyere. Gurudug manehna teh gagancangan kaluar ti imah muru kandang manuk beo. Teu tatapasini deui gantawang teh wakuwu nyarekan si Oding. Oding, nanaonan maneh teh? Naon maksudna manuk beo dewek dicepretan kitu? Ya, bisi maneh hayang nyaho, ieu teh manuk anu pang dipikanyaahna ku dewek. Aya nu rek meuli 10 juta ge teu dibikeun. Ari si Oding dasar budak bantong or para mitra, dicarekan kitu ku wakuwu teh lain sieun.
Tapi manehna kalah serengeh teh seuri, bari ngomong bangun anu tenang. Bohongan bae, wa. Manuk teh, ongkoh ka Oding ngajak nyarita. Tapi ari haja-haja ditanyakeun ngaranna saha, cicing bae. Malah mah kalah nongengan ka Oding. Si Uwa mah ari heureuy teh, tong sok kamalingaan. Di mana teuing aya manuk hargana 10 juta. Ngarah naon wa? Manuk beo mah daging lagi leutik. Kamari Oding ge meuli daging manuk ngan 10.000 wa. Eta teh manuk anu geus meunang ngagoreng. Komo ieu manuk can dipencit-pencit acan 5.000 ge meunang. Dijawab kitu ku si Oding, Wakuwu jadi bingung oge. Sabab manehna sadar ngaranna ge budak polos can boga lilingeran. Tapi Wakuwu harita teh nyoba-nyoba ngajelaskeun ngeunaan manuk beo teh. Susuganan wae kahartieun ku si Oding. Yeuh, Oding, pangna harga manuk beo mahal teh kulantaran boga kaistimewaan. Nyaeta manuk beo mah bisa niru-niru solat jelema. Nu matak maneh ulah nyoba-nyoba mapatahan ngomong jorok. Geus ayeuna mah mending balik wae ka ditu atawa ulin sing jauh. Sakedeung deui rek aya tamu ti kota anu rek meuli ieu manuk beo. Manehna teh geus wanieun harga 15 juta. Ngadenge Wakuwu ngomong kitu, si Oding teh colohok. Tuluy pok kadenge nyarita. Wah, ari duit 15 juta teh lamun di wadahan aya sabaraha dingkuleun. Wakuwu harita teh jadi tambah bingung, ngadenge si Oding nanyakeun soal duit 15 juta. Antukna Wakuwu jadi keheul, tuluy nyarita bari morongos. Monggeus gandeng si Oding. Halik indit ka ditu. Hayang dibere ieu sugan ya. Ceuk Wakuwu harita teh bari nemongkeun bujal. Atuh nempok itu mah si Oding teh guna giru indit bari hatena gugulunuk. Cadrol teh, kurang ajar tah Wakuwu. Geus wani-wani nyarekan ka Oding. Awas, rasakeun sia. Sakedeung deui remote ajaib rek beraksi. Sigana si Oding oge ngarasa keheul ka Wakuwu. Ceg harita manehna teh kana kaleng susu anu kabeneran ngagoler dina taneuh. Tuluy pelewar harita kaleng susu teh dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Atuh kombrang harita teh meneran pisan nele kana tiung kandang manuk anu dijieun tina seng. Geus kitu mah becir si Oding teh lumpat. Para mitra sadaya, sakumaha tadi cek Wakuwu. Majar cenah rek aya tamu ti kota anu rek meuli manuk beo memang bener. Kabuktian harita katempo aya mobil Mercy eureun hareupeun imahna. Cerut harita nu tumpakna teh turun tuluy nyamperkeun Wakuwu anu harita geus siap-siap ngabageakeun. Nempo aya anu datang ka Wakuwu si Oding curinghak. Tuluy manehna nyalingker kana dapuran cau anu teu jauh ti karang imah Wakuwu. Ceuli si Oding teh mani rancung-rancung we. Banget ku hayang nyaho anu rek diobrolkeun ku Wakuwu jeung tamuna. Wah, kabeneran ya. Wakuwu kadatangan tamu. Sigana mah anu rek meuli manuk beo teh. Awas, rasakeun sia. Sakedeung deui remote ajaib rek beraksi. Mata si Oding harita manco ka karang imah Wakuwu bari ngadedengekeun obrolan dua jalma. Anu harita obrolan dua jalma teh atra pisan kadengena ku si Oding. Sabab ngintipna teh teu pati jauh ukur aya sababaraha meter ti imah Wakuwu. Kadenge harita ku si Oding obrolan dua jalma teh kieu. Tah juragan, ieu koleksi manuk teh. Nya lintang ti manuk beo teh aya oge manuk-manuk anu sanesna. Bilih bade diborong kanggo ngadamel kebon binatang. Tamu teh harita katempo rurat reret ka ditu ka dieu. Nitenan rupa-rupa manuk anu harita recet di sarada siga anu nagih parab. Teu lila kadenge tamu teh ngomong badi paromana rada kerung. Nah manuk naon bae ieu teh wa? Sorana recet mani peureus kana ceuli. Manuk siga kieu mah di kebon ge loba. Tapi cingan, dewek hayang ngadenge heula sora manuk puter. Keun beo mah engke deui da geus karuhan rek dibeli. Ngadenge pamenta tinu rek meuli kitu, gancang Wakuwu nyamperkeun kurung manuk puter anu digantungkeun dina dahan buah. Sedengkeun si Oding anu harita keur ngintip dina dapuran cau. Nempo Wakuwu rek ngetes sora manuk puter teh, manehna mani curinghak. Awas ya, digawean ku aing. Bongan tadi Wakuwu geus nyarekan ka Oding. Katempo ku si Oding, harita Wakuwu teh nenggak bari nyetrekan manuk puter. Bareng jeung kitu, gancang si Oding ngaluarkeun remote ajaib tina endong calanana.
Sap harita remote ajaib teh diusap, tuluy diarahkeun kana kurung manuk puter, sarta cet harita remote teh dipencet. Bareng jeung dipencetna remote, aneh lain dikieuna. Sora manuk puter teh jadi robah teu cara biasana. Kieu nu kadenge teh. Kuwu, kuwu, bego. Kuwu, kuwu, bego. Kebeg wakuwu teh ngarenja greuwas. Da biasana mah manuk puter teh teu kitu disadana. Nyanaha manuk puter teh sorana bet jadi robah? Pan biasana mah guk gruk wo, guk gruk wo. Nah, ieu bet jadi kitu. Cek wakuwu bari katempo harita teh nurunkeun kurung manuk. Sarta satuluyna manuk teh diulang ileng. Pikeun miceun kapanasaran, sakali deui wakuwu harita teh nyetrekan eta manuk. Atuh si Oding anu keur ngintip teh harita mencet deui remote ajaib. Gebeg dewe harita wakuwu teh reuwas. Sabab sora manuk puter teh robah deui beda tinu tadi. Kuwu belegug. Kuwu belegug. Cek sora manuk puter teh bari satuluyna katempo manuk teh ngelepek kapiuhan. Para mitra sadaya, tamu anu rek meuli manuk teh manehna oge sarua ngarasa kaget. Dumeh eta we manuk puter sorana siga kitu. Komo barang nyaho manuk puter teh tuluy kapiuhan mah, manehna jadi gegelendeng. Lah, aing mah sajauh-jauh datang ka dieu, kalah dititah ngadengekeun sora manuk sawan. Jaba manuk anu laleutikna teh cara rewed pisan. Asa teu puguh dedengean ieu teh. Geus lah, manuk puter mah moal jadi dibeli. Wakuwu harita beungeutna teh jadi sepa, barang ngadenge meuli manuk puter teh rek dibolaikeun. Ari nu matak jadi hanyakal pikeun manehna, nyaeta geus kapastian manehna bakal rugi. Da manuk teh ngahaja meuli jang jualin. Ari si Oding nempo polah wakuwu siga anu sasah teh, manehna nyikikik nyeung sirikeun. Baru nyaho sia. Nu matak tong sok nganyarikeun hate Oding. Tah kitu balukarna. Katempo ku si Oding, harita wakuwu teh bari rada popoyong kodan sasadu kanu rek meuli manuk. Duh, punten juragan. Manawi ieu mah aya sakedik gangguan manuk teh. Eta rupina mah pedah anyar tepang sareng juragan. Janten manuk teh stres. Dikeun ka kapiuhan sagala apan. Ke antos sakedapnya, manukna bade dicicihan laku cai. Saparos Oding deui. Ari tamu nu rek meuli manuk teh ngadenge manuk rek dicecehan teh, manehna nyureng bari tuluy pok nyarita. Geus teuing wa teu kudu dicecehan sagala. Manuk siga kitu mah peuncit we. Ngeunah-ngeunah atuh dagingna. Jeung deui da dewek mah teu pati resep kana manuk puter teh. Cingan, ayeuna acakan tah manuk beo teh. Geus bisa ngomong naon bae? Ngadenge manuk beo rek dites sorana, si Oding siap-siap beraksi. Wah. Kabeneran ya. Manuk beo teh majar nama rek dijual 15 juta. Oding mah teu satuju. Sabab manuk beo teh geus jadi batur ulin Oding. Tah engke mah unggal poe manuk beo teh ku Oding rek dilatih sina bisa pidato. Atuh lamun tulus dijual mah Oding teh jadi leungiteun. Cek si Oding harita teh ngocomang jero hatena, bari tuluy remote ajaib teh diprogram. Teuing kumaha cara programna, danu nyaho kana urusan remote ajaib teh ukur manehna. Sedengkeun wakuwu jeung tamu ti kota anu rek meuli manuk beo teh harita keur narangtung deukeut kandang beo. Kadenge pok tamu teh nyarita. Cingan wa, acakan heula sorana. Hayang nyaho geus bisa ngomong naon bae tah manuk beo teh. Pokona ku dewek moal rek ditawar deui. Harga 15 juta langsung jadi. Asal bener ieu manuk geus bisa niru omongan jelema. Wakuwu katempo marah mai, barang ngadenge manuk beo teh bakal dibeli saharga anu dipikahayang ku manehna. Tuluy pok harita manehna nyarita. Nya atuh kedah janten kan, pangaos 15 juta mah. Margi tos hese capek ngalatihna oge. Komo satadina mah, ieu manuk teh moal waka diical. Margi bade dilatih sina bisa ngomongkeun batur. Nya mangga ayeuna mah urang cobian bae heula nya. Ku abdi ieu manuk krek dipancing sina ngomong. Beres nyarita kitu, wakuwu neuteup manuk beo bari pok nanya ka eta manuk. Nyai, kumaha damang? Ngadenge wakuwu nanya kitu ka manuk beo, si Oding rikat mencet remote ajaib. Jauh tina panyangka tur kacida anehna.
Manuk beo teh tibatan nemalan mah kalah ka sorana teh robah jadi sora anak hayam. Kadenge cuak ciak matak gatel kana liang ceuli. Ciak 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 ciak. Cek eta manuk beo teh para mitra, atuh kebeg wakubu teh ngarenyag beungeutna jadi sepa. Sabab biasa nama mun ditanya kumaha damang teh eta manuk sok ngajawab pangesto pangesto kitu cenah biasa nama. Tapi harita mah jadi ujug-ujug robah, jadi sora anak hayam cuak ciak siga nu leungiteun indung. Mana baruk manuk beo teh bisa ngomong siga jelema, geuning kalah ka cuak ciak kitu. Geus karuhana nangingu anak hayam, cuak ciak ge mata kresep kadengena. Ari ieu mah deuh, sorana teh kalah peureus kana ceuli. Cek tamu teh rada keheul, dumeh manehna asa diheureuyan. Wakuwu ngahuleng salila-lila. Manehna bener-bener teu ngarti kana naon anu geus kajadian. Bari rada dumarida pok manehna ngomong ditujukeun ka tamu. Ke sakedap juragan, ulah waka ngabatalkeun. Rupina tadi mah manuk teh ceulina nuju saliwang. Disangkana abdi nitah niru sora anak hayam. Cingan urang pancing deui sina ngomong. Nyai, ieu si Ua bageakeun. Ngadenge waku ngomong kitu, si Oding anu keur ngintip harita teh rikat mencet deui remote ajaib bari ditojokeun kana kandang manuk beo. Aneh deui bae pikeun waku. Sabab harita manuk beo teh sorana ngahos-hos siga entog. Nya kumaha we sora entog para mitranya? Pan sok kitu tah hos 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 hos. Kebog waku teh ngarenjag deui bae para mitra. Manehna banget ku teu ngarti. Manuk beo anu geus bisa ngomong teh sorana bet jadi samodel kitu. Huleng harita wakuwu teh ngahuleng deui salila-lila. Keur kitu ras inget manehna ka si Oding anu tadi kungsi ngaganggu eta manuk beo. Wah, buah-buah ieu manuk teh jadi owah gara-gara diganggu ku si Oding. Manuk nu geus rek jadi dibeuli oge bakal kaancam dibulaikeun ye. Kurang ajar tah bebenyit atah adol teh. Gerantes wakuwu ngakalakeun si Oding anu majar tadi geus ngaganggu manuk beo boga manehna. Tamu anu ti tadi ukur ngabandungan pola wakuwu, manehna jadi tambah keheul. Harita kadenge manehna teh kukulutus, bari rek sajungjungeun indit. Atuh wakuwu teh jadi sasah sabab transaksi ngajual manuk beo teh kaancam bakal dibolaikeun. Bari ngomong hari weus-weus harita wakuwu nyekel pigeulang leungeun tamu. Aduh agan, ulah waka mulih. Ke, urang cobi sakali deui nya. Manawi tadi mah swanten abdi teu patos bentes. Maklum, kamari abdi teh tos pidato di balai desa, aya meureun kana genep jamna. Janten ku manuk beo mah, sora abdi teh kadengena siga sora entog. Nya kumaha wae entog kitu sok ngahos-hos. Cing cobi ayeuna dipancingna ku juragan, ku sora anu bentes. Ulah asa-asa nyariosna. Sok we cobian bari ceceleuweungan, ngarah jelas. Wakuwu ngomong kitu, tamu teh ngahuleng sakedeung. Tuluy harita pok manehna nyarita. Nya sok atuh ku dewek ieu manuk krek ditanya. Mun manehna ngajawab kalawan bener, ku dewek krek langsung diduitan. Teu lila harita tatamu teh ngomong ditujukeun ka manuk beo. Nyai, bagiakeun ye, dunungan maneh datang. Bareng jeung kitu, si Oding rikat harita teh mencet remote ajaib ditujukeun ka kandang manuk beo. Atuh gebeg deui bae harita wakuwu teh ngarenyag reuwas lain di kieuna. Wah, cilaka ye. Duit 15 juta teh bakal ngalayang. Nah, manuk teh bet jadi kieu nya. Moal kitu euteukna koslet gara-gara diganggu ku si Oding. Nya, moal salah deui. Pasti ieu teh gara-gara si Oding. Da memeh diganggu ku si Oding mah manuk teh calakan pisan. Awas ya Oding, diwarah ku aing. Gerantes wakuwu harita teh bari nyusutkeun sarung kana tarangna anu renung ku kesang tiis alatan stres. Tuluy ret manehna teh katamu anu harita keur nyetrekan manuk beo siga anu hayang ngayakinkeun yen manuk beo teh bisa ngomong cara jelema. Nempok kitu wakuwu teh tuluy nyamperkeun tamu bari pok nyarita. Duh, juragan, hapunten abdi, sanes aya maksad ngaheureuyan, tapi ieu mah bener-bener murni kacilakaan.
Da tadi enjing mah manuk beo teh capetang pisan. Samalah tiasa nembang sagala. Tah kumaha ayeuna upami abdi nuhunkeun waktos dugi ka ieu manuk tiasa waras deui. Ku abdi rek dikursuskeun heula. Moal tanggung-tanggung agan. Engke mah ieu manuk teh sina bisa ngomong bahasa Inggris. Ret harita tamu teh ngareret ka wakuwu, bari anger leungeunna mah nyetrekan manuk beo anu keur tunggang tonggeng. Teu dilapok tamu teh ngomong semubang kenu. Geus lah tong sok loba acara. Mending dipencit bae manuk ieu mah. Ngeunah meureun dagingna. Wakuwu ukur colohok ngadenge tamu nyarita samodel kitu. Manehna rumasa geus nguciwakeun tamu anu rek meuli manuk teh. Tambah era teuing, wakuwu harita teh tuluy nawarkeun manuk sejenna. Sabab kabeneran koleksi manuk wakuwu teh lumayan loba oge. Tuluy pok wakuwu nyarita. Tos atuh gan pami teu minat meser mah teu sawios-wios. Mana kitu oge manuk teh. Hayang keneh hirup babarengan sareng abdi. Tambah lengoh teuing mah, peser bae atuh manuk anu itu tuh. Cek wakuwu harita teh, bari manehna nunjuk kana manuk bueuk. Liek tamu teh ngaliek ka lebah manuk bueuk anu keur anjeujle dina dahan tangkal buah. Tuluy kadenge harita manehna teh nanya ka wakuwu. Ke, dewek mah asa kakara manggih, aya jelema anu ngingu manuk bueuk. Ngarah naon wakuwu? Ditanya kitu wakuwu teh kontan ngajawab. Oh, nyari sorana mah memang teu pati penting. Jeung deui da manuk bueuk mah disadana oge ukur ti peuting. Ngan sigana kalolobaan jelema teu nyarahweun. Yen manuk bueuk teh lamun pareng aya milik mah bisa dipake jimat pikeun urusan kadunyaan. Da ari manukna mah nurut, geura urang cetrekan. Cek wakuwu harita teh nyarita panjang lebar, bari tuluy nyetrekan manuk bueuk. Dicetrekan ku wakuwu teh manuk bueuk curinghak. Matana harita teh melotot mencrong ka wakuwu, sarta teu lila manuk teh hiber muru ka wakuwu. Trep manuk bueuk teh euntreub dina tak-tak wakuwu. Sakedapan tamu teh colohok, barang nempo manuk bueuk euntreub dina tak-tak wakuwu. Tuluy manehna nyamperkeun ka wakuwu bari pok tumanya. Menang ti mana manuk bueuk teh wa? Nyaan, alus ieu manuk teh. Sigana bakal mawa hoki kanu bogana. Eta we dicetrekan ku wakuwu teh, tuluy bae nyamperkeun. Rek dijual sabaraha wa? Ditanya kitu ku tamu, wakuwu teh beungeutna aya deui getihan. Sabab ku angkeuhan, manehna bakal meunang duit. Sarta teu lila pok manehna ngajawab. Ari asalna mah ieu manuk teh nimuti kebon. Sigana ieu manuk teh can bisaeun hiber geus disapih ku indungna. Karunya, ku abdi teh dicanak we karorompok. Nepi ka ayeuna tos aya sataun langkung, ku abdi ieu manuk teh diurus. Nya ari pangaosna mah samikeun we sareng manuk beo, 15 juta. Pokona tong hariwang, ieu manuk bakal mawa hoki, kana usaha oge pasti tambah lancar. Tamu harita teh katempo unggut-unggutan. Ari si Oding, ngadenge wakuwu nyebutkeun harga manuk bueuk 15 juta, manehna ngagebeg. Sabab manehna ge nyaho yen manuk bueuk mah tara ieu aya nu meuli mana komo hargana nepikeun ka 15 juta. Tuluy harita si Oding teh ngagrentes jero hate. Wah, tetela wakuwu licik ya. Piraku manuk bueuk dijual 15 juta? Dina nyana oge dibikeun. Nu geus nyahoeun mah moal daraikeun. Jang naon ngingu manuk bueuk? Teu mikir panjang deui. Cet harita si Oding teh mencet remote ajaib. Eta mah para mitra aneh bin ajaib. Barang remote ajaib ku si Oding dipencet, ujug-ujug kelepur harita manuk bueuk teh hiber ninggalkeun wakuwu. Clek manehna euntreub harita teh dina dahan tangkal buah. Atuh nempo kitu wakuwu teh reuas, sabab manehna bakal kalingitan duit 15 juta. Hai, nah manuk teh bet hibernya. Cek wakuwu harita teh ngomong sorangan. Tuluy manuk bueuk teh ku manehna dicetrekan. Haben cetrak-cetrek aya sababaraha kali. Manuk bueuk teh, cicing we eueuh reaksi nanaon. Samalah harita manuk bueuk teh pur dewe hiber beki jauh. Atuh wakuwu harita teh leuleus satulang sandi. Nu geus aya dina pikiranana duit 15 juta lada ngajual manuk bueuk teh harita lapur. Kudu pruk wakuwu teh leuleus.
Brak harita wakuwu teh katempo nagog bari ngalamun. Nempo kaayaan kitu, tamu teh harita colohok. Tuluy kadenge pok nanya ka wakuwu. Kunaon wa? Manuk buak teh geuning kalahi berdeui? Ah, sigana wakuwu rek nipu ieu ka kuring. Hanas kuring jauh-jauh datang ti kota ka dieu teh. Nyumponan pamenta wakuwu, kari-kari ayeuna kuring dikuciwakeun. Geus lah teu jadi, kuring ayeuna rek balik. Cek tamu teh para mitra, bari teu ngadagode jawaban ti wakuwu, harita manehna init muru mobilna. Sanggeus kitu mobil di starter tuluy maju, nyemprung ka beulah kulon, ninggalkeun imah wakuwu. Para mitra sadaya, saditinggalkeun anaku tamu, wakuwu anger keneh nagog bari ngalamun. Sedengkeun si Oding nempo wakuwu nagog bari ngalamun teh, manehna nyikikik seuri. Rasakeun sia wakuwu. Tah, nu matak ka Oding mah ulah sok mere nyeri hate. Kitu tah balukarna. Geus mana kitu oge lain milik wakuwu. Ongkohan manuk teh jang naon dia jualan. Oding geus mimiti resep ya kana manuk boga wakuwu. Tah engke manuk beo jeung manuk buek unggal poe ku Oding rek diulinan. Kantos hate si Oding harita teh bari satuluyna manehna kaluar tina panyumputan. Sanggeus kaluar tina panyumputan, si Oding nyamperkeun wakuwu anu harita anger keneh keur nagog bari ngalamun siga anu jauh panindeungan. Kalawan teu nyarita heula ti anggalna, ujug-ujug si Oding teh harita noel tak-tak wakuwu. Nu ditoel ngagurubug tuluy malik ka si Oding. Kebeg teh harita wakuwu reuwas para mitra. Breh teh harita si Oding keur nangtung. Nah, kabeneran sia. Ku aing didagoan ti tadi ayeuna datang. Alah, orai nyampakeun ke gebug sia. Oding, tadi isuk manuk beo boga dewek dikumahakeun? Ditanya kitu si Oding teh harita manehna pura-pura pulunga-polongo. Naon ari wakuwu? Oding mah tadi ukur ngulinan wungkul. Kunaon kitu wa? Heeh, manuk teh sorana jadi robah. Manya ya manuk beo ujug-ujug sorana jadi sora anak hayam? Tuluy ngahos-hos siga entog jeung sajabana. Ieu kabeh moal salah gara-gara si laing. Ayeuna dewek rek benta pertanggungjawaban. Waraskeun deui manuk dewek. Wakuwu harita teh nyaritana poporongos bari tutunjuk ka si Oding. Ari si Oding tenang we dicarekan kitu teh. Tuluy manehna ngajawab salse. Tenang wa, pokona Oding tanggung jawab lamun teh mah manuk wakuwu jadi robah gara-gara Oding. Sok tempokeun ieu wa. Cek si Oding harita teh para mitra, bari katempo harita teh manehna. Ngodok enong calanana nyokot remote ajaib. Tuluy remote ajaib teh ku manehna ditojokeun kana kandang beo, cet dipencet. Rengse mencet remote ajaib, tuluy pok si Oding nitah ka wakuwu sangka nyalukan eta manuk beo. Cing wa ayeuna acakan, calukan eta manuk beo ku cara wakuwu biasana unggal isuk. Ngadenge si Oding nyarita kitu, wakuwu harita teh gancang nyalukan manuk beona. Nyai, kumaha dama? Da eta mah para mitra aneh bin ajaib. Ditanya kitu teh, manuk beo langsung ngajawab. Pangesto, pangesto. Waduh, teh ngagebeg. Geuning bener deui manuk tehnya. Apaan tadi mah ku dewek dicetrekan teh, boro-boro ngajawab. Kalah sorana we cuak ciak siga anak hayam. Wah, hanya akal tamu rek meuli manuk beo teh geus balik. Aduh, rek ditelepon teu nyaho nomor HP-na. Geus lah teu naon, mana kieu ge meureun manuk beo teh betaheun keneh jeung aing. Ngadenge manuk beo bener deui ngomongna, harita si Oding teh nyikikik seuri. Tuh, cek Oding ge lain salah Oding. Wakuwu masuk tuluy bae nuduh teu bener ka Oding. Ngadenge si Oding ngomong kitu, wakuwu harita teh nyelemes. Nya hampura bae atuh Oding. Da nyaan tadi mah manuk teh teu bisa ngomong kieu. Ditanya teh ngajawabna kalah niru-niru sora hayam, terus niru-niru sora entog sagala. Jeung deui eta manuk bueukna hanya ujug-ujug kabur ninggalkeun wakuwu. Cing Oding, sugan maneh nyaho naon sababna? Ditanya kitu ku wakuwu, si Oding teh nyikikik debe seuri. Eta mah manuk bueukna bae meureun wa, hayangan ulin. Cing gerak Oding cuang geroan. Tuluy harita si Oding teh tunggak-tenggak neangan di mana lebah-lebahna manuk bueuk. Ana breh teh harita manuk bueuk keur anjecleuk dina dahan tangkal peuteuy anu pangluhurna. Tuluy si Oding teh gera-gero. Wek, wek,
Kitu cek si Oding teh para mitra. Bari cet harita manehna teh mencet remote ajaib. Da eta mah para mitra, manuk buek ujug-ujug nyirorot, tuturubun tina tangkal peuteuy. Kalayang. Cre, harita manuk teh entrep dina tak-tak si Oding. Atuh wakuwu teh kaget pacampur jeung bunga. Kagetna dumeh ujug-ujug harita, aya manuk buek murag, turta entrep dina tak-tak si Oding. Ari bungahna dumeh manuk buek anu dipikadedeuna teh harita geus bisa balik deui. Aduh, tete lah Oding, maneh katurut pisan ku manuk. Nya geus atuh ti ayeuna ka hareup mah, maneh teu nanaon ulin di dieu. Kan kahade manukna ulah diganggunya. Ari padu ulin bae mah teu nanaon. Ngadenge wakuwu ngomong kitu, si Oding teh kacida bungahna. Nya atuh wa dari tadi oge, Oding mah teu ganggu ieu ka manuk wakuwu teh. Eta mah keur kabeneran we meureun, manuk wakuwu na keur ogoan. Nya geus atuh wa, Oding rek balik heula. Tah isukan Oding ka dieu deui, rek mapatahan manuk beo wakuwu supaya bisa ngomongkeun batur. Cik, maneh mah ari ngomong teh. Ulah ari ngomongkeun batur mah. Wakuwu mah hayang supaya manuk beo teh bisaeun pidato. Amin teh sawaktu-waktu bisa ngawakilan wakuwu pidato di balai desa.